Bismillahirrahmanirrahim. Haqaf parantos ngariwayatkeun kana ieu hadis Imam Baihaqi rahimahullahu taala. Ani Ibni Abbasin, Imam Baihaqi nampi ieu hadis ti Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ibnu Abbas nampi cariosan ieu langsung ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu sanyanyana Kangjeng Nabi qala eta parantos ngadau, as-shaimu ari jalma anu puasa ba'da Ramadana dina saparantosna puasa Ramadan kalkari eta saperti anu balik deui ba'dal firari dina saparantosna kabur. Ai tegesna man farogo saha jalma anu selesai anu beres minas saumi tina ngalaksanakeun puasa, summa roja'a kemudian eta si jalma teh balik deui ilaihi kana ngalaksanakeun puasa, kaman haroba maka eta si jalma teh sebagaikan jalma anu mabur minal qitali di medan perang, summa ada ilaihi kemudian eta si jalma teh balik deui ka medan perang. Wal muradu sareng ari anu dimaksud ayyasuma nyaeta ngalaksanakeun puasa sittan genep poe min Syawalin di bulan Syawal. Lempeng nama ieu makna teh saha jalma anu beres ngalaksanakeun puasa Ramadan sebulan penuh, capek pan puasa sebulan penuh teh nepi ka diibaratkeun lagi di dieu bagaikan jalma nu keur perang puasa sebulan ge ngalawan hawa nafsu. Nah saha jalma nu beres ngalaksanakeun puasa sebulan penuh terus ngalaksanakeun Idul Fitri kemudian disambung deui jeung puasa Syawal genep poe, maka ieu si jalma teh seolah-olah jalma anu lari di medan perang kemudian balik deui ke medan tempur menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Walihada sareng kusabab ayatna keterangan ieu ti Kangjeng Nabi kana Sya'biyu maka aya Syekh Sya'bi yaqulu beliau nyarios saumu yaumin ari puasa sapoe ba'da Ramadana setelah selesai ngalaksanakeun puasa Ramadan sebulan penuh ahabbu ilaihi eta lebih dipika cinta ku Syekh Sya'bi min saumid dahri daripada puasa setahun kullihi sakabehna. Gitulah orang-orang soleh mah resep puasa di bulan Syawal teh. Ari urang kira-kira bulan Syawal teh resep puasa apa resep jalan-jalan? Hehehe. Ari lolobana mah atuh pasti resep jalan-jalan. Ridho keneh macet di jalan sapopoe atau sapupeting cicing di tengah jalan kejebak macet nu penting senang. Asa can Abdol lamun bulan Syawal can jalan-jalan, asa can Abdol lamun bulan Syawal can update status jalan-jalan, malahan aya nu moyok ka kuring pan. Asa teh update status jalan-jalan Kang Herman teu boga duit sugan cenah. Gagabah ngaledek ka aing nyebut teu boga duit. Is biasa aing teu boga duit mah. Lain ulah jalan-jalan bagus, jalan-jalan teh refreshing. Ngan jalan-jalanna ulah sampai melupakan kewajiban.
Ari tujuan jalan-jalan tadabur alam, tadabur laut, atuh mah bagus. Beres jalan-jalan, wareg ka ditu ka dieu duit beak kara urang laksanakeun puasa Sawal. Jadi hiburanana beunang bulan Sawal teh. Puasa sunnahna oge beunang. Manawi an Abdil Wahhabi, Syekh Manawi ngariwayatkeun ti Sayyidi Abdul Wahhab annahu qala sanyanyana Syekh Abdul Wahhab parantos nyarioskeun asirru ari rahasia fi masyru'iyyatis saumi dina disyariatkeunana ibadah puasa fi hadhil ayyami dina ieu poe-poe anu genep teh di bulan Sawal annan nafsa bahwasanya nyana ari nafsu rubbama eta terkadang akbalat ngadatangan eta nafsu teh hadir eta nafsu teh bihimmatiha dengan berbagai keinginan-keinginan eta nafsu ala syahwati kana syahwat kana ngeuneunahan fi yaumil idi di poe lebaran. Emang bener kitu kanyataanna datang poe lebaran teh nafsu ge datang bari ngarayu bebeakan supaya urang ngalajur nafsu syahwat. Selama sebulan penuh ieu nafsu ditahan, diberang hayang dahar ditahan, hayang minum ditahan, hayang jima oge ditahan. Ketika datang Idul Fitri ieu nafsu dia meledak-ledak, hayang itu, hayang ieu, hayang itu, hayang ieu dan lain sebagainya. Lamun urang teu bisa ngendalikeun hawa nafsu eta, wa hasolalaha maka terjadilah berhasillah eta nafsu teh fihi dina waktu lebaran teh sayun menciptakan satu perkara minal ghaflati berupa ghaflah kusabab urang melajur nafsu mengikuti hawa nafsu baik akhirna urang kembali deui ghaflah lalai poho ka Allah. Maksud poho ka Allah wani deui ngalabrak aturan-aturan Allah, berani deui berbuat maksiat wal hijabi jeung terjadilah satu penghalang hese arek ngalaksanakeun ibadah teh. Selama sebulan penuh diurus salat ge berjamaah wae ke masjid. Datang lebaran sempet sholat berjamaah dan sibuk jalan-jalan kaditu kadieu. Malahan aya gara-gara jalan-jalan nepi ka teu sempet ngalaksanakeun sholat acan. Ieu anu cilaka teh. Jadi lain ulah jalan-jalanna, perlu jalan-jalan mah ngan ulah sampai ninggalkeun kewajiban. Selama bulan Ramadan panon ditahan dipolototkeun kana Al-Qur'an henteu wani ditembongkeun kana maksiat. Begitu datang lebaran nafsu datang urang teu mampu ngendalikeunana ieu mata molotot deui kana bujur kana pingping dan lain sebagainya. Sanu surah setan akan bertepuk tangan ketika urang teu bisa ngalawan hawa nafsu anu core. Na'udzubillah min dzalik. Iyalah salah satu hikmahna atawa rahasiana disyariatkeun puasa genep poe di bulan Syawal supaya urang tetap bisa terus-terusan mengendalikan hawa nafsu. Maka beruntunglah jalma-jalma anu teu boga duit ketika lebaran. Untung secara dohir memang rugi. Sedih lebaran teu boga duit. Tapi secara batiniah mah untung. Non sebabna
nu teu boga duit mah rek ka ditu teu boga duit, rek ka dieu teu boga duit cicing bae di imah, rek ngalakukeun kitu teu bisa, rek ngalakukeun kieu teu bisa. Da zaman ayeuna mah serba kudu make duit. Nu matak untung lamun lebaran teu boga duit, jeung paling untung lamun lebaran teh teu loba kadaharan. Sabab ka ditu ka dieu henteu cicing di imah wae kadaharan eueuh gedug deui bae urang puasa genep poe bila perlu sabulan ieu bulan Sawal puasa deui. Rek naon atuh urang mah jalan-jalan teu boga duit, rek barang dahar oge teu boga, geus bae urang mah puasa deui. Pan untung eta secara batiniah. Nu matak teu boga duit di bulan Sawal teh eta mangrupakeun rem cakram. Pakem teu boga duit mah geus moal bisa ka mana-mana cicing bae dina luhur sajadah ngadoa wiridan puasa dan lain sebagainya. Tapi engke di akhirat pasti bakal disenangkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sakali deui lain ulah jalan-jalan, boleh jalan-jalan mah bagus, jalan-jalan ngan usahakeun jalan-jalanna ulah sampai ke tempat-tempat maksiat, jeung ulah sampai jalan-jalanna ninggalkeun salat. Singnya kana pahala puasa anu sakitu capekna sabulan penuh ulah sampai dirusak deui. Selain ti eta rahasiana disyariatkeunana puasa genep poe di bulan Sawal teh fakanat hadihi sittatu, maka aya naon ieu puasa anu genep poe teh di bulan Sawal kaannaha eta saperti ieu puasa genep poe teh Jawa biru eta saperti pirang-pirang panambal. Penambal naon? 5 nakoso, penambal pikeun perkara anu kurang minal adai dina ngalaksanakeun ibadah selama bulan Ramadan. Puasa urang sebulan Ramadan belum tentu sempurna. Bateuing katumpangan ku maksiat, bateuing katumpangan ku ngomongkeun batur, katumpangan ku bohong dan lain sebagainya. Maka dengan ayatna puasa genep poe di bulan Sawal ieu mudah-mudahan sing jadi penambal kana berbagai kekurangan-kekurangan ibadah selama bulan Ramadan. Wal khalali sareng penambal pikeun kecacatan fi saumi Ramadana dina waktu ngalaksanakeun puasa Ramadan. Jadi begitu pentingna ngalaksanakeun puasa sunnah di bulan Sawal ieu pikeun menutupi berbagai kekurangan ibadah puasa urang selama bulan Ramadan. Kasunani seperti ibadah sunnah at-tabi'ati anu nuturkeun eta ibadah sunnah ya lil faraidi pikeun salat fardu. Jadi ibaratna bagaikan salat ba'diyah. Awis sujudi lisahwi atau puasa sunnah genep poe di bulan Sawal ieu diibaratkeun bagaikan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab.